sireum nu milu ti Cikampek luncat kana tembok lempang kana jendela panggih jeung babaturanana anu keur bararis ti isuk anu teu marilu ka Cikampek. Cek babaturanana sia ka mana bae, cek sireum aing ti Cikampek. Cek babaturanana gelo emang Cikampek deket jauh rek sabaraha puluh tahun sia nepi ka ditu mun salamet kitu ge sia mah kaluar ti imah ibang ge paeh katincak ku sendal. Tapi yakin teh eta sireum bisa bulak-balik genep jam, yakin teh Garut Cikampek Cikampek Garut genep jam, yakin teh ruhna apa jeung jasadna? Jeung jasad kok bisa? Bisa sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat saha ibang naik naon rambutan ieu nu dibahas sireum mun ngabahas ibang ulah tibalik si ibang naik rambutan sireum naik mobil sanoik nepi ka imah aing naik naon mobil ibangna sireumna naik. Bisa terjadi ruh jeung jasad asli bisa bulak-balik. Lamun iman geus narima naon teu ka hati ku akal ge masuk. Alhamdulillah. Ya lamun ditarima ku akal wungkul mah teh dibarengan ku iman ruksak. Ngararaco pajarkeun Nabi Muhammad cenah ngimpi piraku Isra Mi'raj ngimpi asli terjadi dialami ku Rasulullah gara-gara akal wungkul pan si Abu Jahal mah teu percaya nepi ka ngetes ka Rasulullah. Lamun anjeun geus ngapung penting tadi angkat sampai anjeun katu Rasul ngangkat sampai anu katu duanana bareng angkat Rasul senyum atau kalau ngangkat suku dua babarengan kaula ragrag Abu Jahal yang serikeun ngimpi anjeun ngomong geus naik ka langit ngangkat dua suku teu bisa wajar Abu Jahal ngomong gitu kafir eueuh imanan mantak jelema nu teu percaya ngaku Islam teu percaya kana rajaban Nabi ka Abi Jahlin sawah sarua jeung Abu Jahal da jelema kitu sing kuat iman urang amin. Waktos dan tempat disanggakeun ka mantenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i.
wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Ka operator sound system ehona dikirangan bae ulah nganggo eho ulah. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring di hormat bahaja protokol dipayunkeun sabab Asep Mubarok moal naik-naik karena panggung lamun teu dititah ku protokol tapi ka isu kuring diimah we di ditu nuhun kol nya protokol. Wabil khusus anu sangat dimuliakeun tur dispesialkeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, bilusus pimpinan pondok pesantren konon yang ngajerit nembak, pimpinan pondok pesantren As-Sanusiyah, guru urang sadayana, berikut para alimil ulama anu kempel di haflah mubarakah anu sangat kusim kuring dimuliakeun. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dispesialkeun dimuliakeun. Punten urang moal paham kana Islam jeung ajaranana, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna, moal tertanam rasa cinta ka Allah ka Rasulullah. Upami wasilah teu aya anu memperjuangkeun Islam kapayunan urang, nu nyampikeun ajaran Islam kapayunan urang. Hakikat hidayah taufik ti Allah, hakikat aya perjuangan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Islam nyampena ka urang langsung melalui lisan-lisan para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana. Leres teu? Leres teu? Berarti aya jasa batur ieu teh. Urang apal kana hikmahna ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi, urang apal kana hikmah silaturahmi, urang apal kana hikmah tolab ilmu, sadayana apal ti para ulama, para kiai, guru-guru urang. Jasa-jasa para ulama, para kiai. Leres teu? Leres teu? Berarti aya jasa batur. Leres? Tapi ge cai datang aya jasa ti banser, nuhun banser. Tah nganuhunkeun atuh. Kirang bara mere duit maka banser. Aing ge can meunang. Cicing. Yuk orang belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Leres? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres teu? Cing atuh ai panggih jeung guru, jeung ustad, jeung kiai di jalan kirang barah sia mere rokok. Atuh nanya-nanya. Padahal mah anakna dididik ku kiai bisa ibadah, bisa ngaji, bisa sholat, akhlakna mulia. Lamun geus berhasil santri dididik ku ustad ku kiai di majelis, di madrasah, di pesantren jadi jalma mulia ahli ibadah. Maaf, anu sok kabawa mulia ti heula, kasebut-sebut mulia ti heula adalah indung bapakna. Leres teu? Anak saha eta ku rajin sholat, rajin ibadah, pasehat ngaji Qur'anna, akhlakna mulia. Anak si Edi. Si Edi nu disebut kumaha cek masyarakat eta si Edi ku bisa mamagahan anak, pajarkeun menang si Edi. Kiai ustad nu ngadidikna disebut henteu? Disebut henteu? Tolol ngahaja lalaunan
bisi viral aing. Tapi giliran aya oknum santri belegug goreng akhlak bedegong, maaf indung bapak teu kabawa goreng, tapi kiai nu jadi guru nah kabawa goreng. Leres santri mana eta mah digoreng akhlak meni sombong, biasa kiai eta. Cek kiai aing teu mais teu meuleuh, giliran goreng kababawa. Aya nu kitu di dieu. Nah sok mitnah ka batur aya sok tahu aya teh di dia teu ayanya teu aya nu ngaku mere dunia teu mampu ka guru-guru urang atuh mere doa anu bagus. Makana yuk urang ngaduakeun ka guru-guru urang khusus nu araya di dieu, doakeun sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Aya naon aku nggak butuh senyummu, yang aku butuhkan jawaban kepastian darimu. Itu nini ngecalang ngaprek amin terjadi kunaon ngagok bae ya lalaki setuju kompak, ibu-ibu setuju pasti teu kudu riweuh. Kan doa anu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini nu penting para ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sing diparanjangkeun yuswana, tambi-tambi sehat walafiat, dibarokahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rezekina, dipaparinan turunan anu saleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Belusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nu sami kusim kuring dihormat. Oke belusus sahabat dari gerakan pemuda Ansor barisan serbaguna, alhamdulillah nu tetap istiqomah jadi benteng-benteng para ulama. Mudah-mudahan sing disarolehkeun sadayana khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, keluarga besar masyarakat kampung kehalangan kursi atau udah merek teh jadi bebenah kita pemuda Miftahur Rahman As-Sanusiyah ngaran lemurna hati itu ulah ngagawean aing geura tulis lemurna di dinya ngejeblag foto aing keur calangap di panitia ieu kampungna namina saurang meni pabeulit aing teh Gandayai lain randayai lain tah ameh jelas gandayai. Abilusus masyarakat gandayai anu tos ngorbankeun segala rupa harta tenaga pikiran leres deh. Hakikat izin Allah ya acara terlaksana wasilah sababiyah aya perjuangan aya pengorbanan. Naon perjuangan anak Asep ya panitia tos lami ngahubungi ke Sim Kuring hayang ngondang si Asep Bubarok siap melalui Kang Haji Ibang sa Haji Ibangnya nusok ngawaan we teh sata jelema mana tah mana Haji Ibang ka dieu ulah jauh-jauh teuing ame teh susah neangan trauma pernah pada ceramah panitia leungit aing lengoh teu babawaan Ibang ka dieu Ibang ulah sare awas Haji Ibang turun-urun ngaweaan wae teu kaur aing gak goler sare kring Ibang tilu poe ka tukang kring Ibang Cibiuk ulah hilap tilu dinten deui teu
panjang ngajawab sok teterusan saya tamah isuk-isuk kering ibang deui wae ampun bahkan sonten bade angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing haji ibang digitukeun tanggung jawab berat ke masyarakat bener tuh atau lamun tapi keteu datang ibang nu dileyak ku masyarakat tadi serok haji ibang di serok 4 jam kurang lebih tos asar nyiapkeun mobil beres salat asar karek naik suku sabelah rek init kring ibang deui wae bah posisi di mana karak naik cokor sabelah kira aku suku aing kudu dipoto ibang yang bukti menit percaya kepadaku liur berangkat begitu nyampe ka dieu haji ibang bunga beban pikiran mulai berkurang asa bubarok batak ibang karaknya aing kepribadian haji ibang ya ternyata resep nyium lalaki aing jadi korban pertama tadi si Azab Mubarak tengah rasa kaganggu dihubungi di telepon di WA wajar nggak maklum karena panitia berat tanggung jawab ke masyarakat sabab rajaban muludan ia model hajat masyarakat lain hajat pribadi leres teh lamun ngayakeun acara ngalibatkeun masyarakat luas hati-hati panitia sok terehkeun kana fitnah sabab masyarakat kadang kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia leres teh ketika acara sukses tanpa ekses teu aya halangan rintangan teu aya nu komen macam-macam tapi ketika acara gagal kori teu datang mubalik teu datang rieuh sirah panitia aya nu pro maka panitia ngadukung panitia ngupahan bae sabar tawakal ya mah ujian ti Allah beda jeung nu kontra ka panitia mahido nyalahkeun nyebar fitnah bebeakan lah tak percaya si eta jadi panitia geus mah galak teu milu udunan deui pelit deui hirup aya nu kitu nah mitnah deui wae oyo di dieu mah teu aya nya buktina ya kompak sarena hadir alhamdulillah mudah-mudahan tidak perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh Asep pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga disebut di ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majlis ilmu maka eta sarua jeung jalma nu keur mapai jalan ka surga alhamdulillah ya jelas dieusian ku pangajian dikawit sholawat tawasul geus pangajian wungkul ditambih ku kori-kori nasional internasional pun guru eta ti Tasik alhamdulillah tiasa hadir ka dieu ka mana ayeuna tos euy kori tos euy teh acan geus balik genah jadi kori mah bayak dia geus balik baheula teh jadi kori itu teu lulus aing baheula Masya Allah doakeun sing paranjang Yeswana disebut pengajian sabab eusina boga disebut di ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan
sing sajal manu ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid uihna kenging ilmu, kenging doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal, amin amin ini tentu hareupeun imah aya pangajian rutinan minggonan hare-hare bae pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu, aya nu kitu salaki ece eta teh. Oh itu luak liuk dengan salakina meureunna itu. Maaf, ieu lain jang ibu-ibu, jang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mau ulah dibahas urusan pengajian, ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Jujur lain muji hareupeunana apa lain kenyataan. Kacapek ibu-ibu mah isuk-isuk aya pengajian hadir belaan pagawean seseuhan di imah ditinggalkeun kayaknya seuh mah balik ngaji. Aya nu kitu aya tah denge komar hebatna ibu-ibu bahkan anu nekat ka pengajian ibu-ibu mah mawa seseuhan nyeuh kiai meureunnan. Ieu nu hese ieu wong-wong lanang ieu lalaki tak kuring di Cikampek ngayakeun syariahan minggonan tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun ka lalaki 100 undangan nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batu memagahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebatna ibu-ibu paling kompak teu olok undangan ibu-ibu mangan olok kejo eta masalahna teu kaup ngasongkeun kadaharan ih karena diasongkeun seak hilang dari peredaran atuh bolu karak ngaliwat leungit matak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh lah ayo sia mimin titin nunung tati ebah yayah dengekeun sia lain fitnah lain ieu mah nyata biasa saya bobarok mah ceramah di luhur ibu dihanap sok kadeuleu jelas panon maka kiai kos nu heueuh leungeun ngopepang ngatur sleting tas opak liwat tewak bebeskeun sat cau jeruk tangkep dedetkeun sleting ih kepegawaian si Ijah ampun. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di bumi nakang di ditu cau jeruk kararaya jeung Kang Ibeng tadi mana Ibeng mana Kang Ibeng teh Ibang jatuh Ibang ngarendeng jeung Ibang tadi diuk di ditu kieu talalaki mata luak liuk eta teh modus batur meleng cau leungit hiji ku Ibang di kantongan sok teu percaya kodok na kantong calanana pasti aya cau cau raja raja bulu cicing nini ulah melu nyengir kos nu ngarti bae cicing wah bisa viral Ibang ya bo ngan lamun ngajar ngaji maaf jujur adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Mun ngajar ngaji ngajar ibu-ibu mah rocet kiai ceramah dihareup manehna di juru duaan milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur atuh tiung manehna pikiran can lunas-lunas emang geus lunas ieu tiung entas heudeun nu tos lunas mah rapi eta nu nyengsol saeutik can lunas eta. No itu diomekeun itu nges lunas nges menepeka orang dia mengajar bapak-bapak adem pengajian bapak-bapak mah adem sunyi senyap tegandeng teribut da malolor
sabab lalaki lamun asup ka majelis taklim luak liuk neangan tihang jeung tembok jang naon jang atur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok lamun tonggong kan nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak beres yakin damai hudang-hudang geus tutup we doa asa ku tereh ngaji teh atuh heuh mah nama tereh teu mimiti datang kereh ke langsung nganu paling semangat kompak ibu-ibu sing paranjang yuswa lamun teh aya gerakan majelis talim ibu-ibu rasaan parem ya si ara agama untung ibu-ibu masih semangat alhamdulillah. Mudah-mudahan ya perjuangan pengorbanan para panitia masyarakat Cibiuk, masyarakat kampung Gandayai itu poho tak kakarak ngadenge itu dah Gandayai geus apalkeun ditajong we poho deui naon nu ditos korbankeun baik harta tenaga emutan sing jadi tabungan amal soleh sing jadi wasilah rizkina ekonomina usahana urang dia sing langkung dibarokahkeun ku Allah nu dagangna nu tanina nu ngebonna nu jadi karyawan nu bisnisna nyupiran nu ngojekna sing berkah buat bekal ibadah amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain punten manawi ka panitia cai teh panas ulah nganggo gula teh tawar teh panas cai herang sadaya meni siga akuarium aing teh ciga tuh bervariasi cai teh ibang meni dianggap akuarium aing meni herang kabeh cai teh tinggal ngojay opat favorit Kang Ibang favorit asa bubarok caina cai herang teh panas kopi hitam susu 4 kata di waktu ngaleueut Nabi mah cai herang udang sare sampai ke asar cai herang di asar sampai isya air teh panas di isya sampai jam 12 malam kopi hitam jam 12 malam sampai pagi susu anu ujungna hitam maksudnya susu di kopian ih ngareres nini amit-amit ih kemana neni lia kemana satya onengan WC merenang bisa ngalalabring deh kabeh kaditu wes duaan-duaan wes sok ka WC na untung orang jadi umat Nabi Muhammad untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon kauntungan orang umat Islam Asep umat Islam untungna umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sanes orang tuh umat Islam umat nu paling mulia di hadapan Allah di mana ciri orang kemuliaan orang Asep umat Islam dibandingkan jeung umat sejen bahwa orang tua umat Islam umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen hiji nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah nu kahiji sabab umat Islam bakal menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad umat Islam jadi mulia bakal menang cinta sejati Nabi Muhammad SAW di mana engke di yaumil mahsyar bakal menang syafaatul uzma engke di poe kiamah iya kemuliaan orang umat Islam dibandingkan jeung umat anu sejen intina nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat-umat nu sejen bakal menang cinta sejatina Kangjeng Nabi Muhammad nu disebut cinta sejati cinta yang tak terputus ulang engke di poe mahsyar selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabuktikeun rasa cinta jeung sonona ka umatna sering sahabat ningali Rasulullah nangis nyalira ketika dicaketan ku sahabat kakuping ku sahabat Rasulullah nuju nangis lambaina ngucapkeun Allahumma ummati
ya Allah umat abdi sono Rasulullah ka urang ka umatna diabadikan kacinta Rasulullah ka umatna dina salasih hadis nu mana aya hadis ditulis ku salah seorang ulama ahli hadis nu mana ya ulama ahli hadis penulis hadis terkenal seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ieu ulama teh sahih sadayana. Saha ieu ulama penulis hadis nu terkenal teh? Jenenganana Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi anu terkenal panggilanana Imam Muslim. Pon aya hadis rawahu Muslim sahih. Bahkan aya kitabna khusus kitab hadis sahih Muslim. Kumaha saur Syekh Muslim Al-Hajjaj An-Naisaburi? Saur Syekh Muslim, kaula nguping ti guru kaula. Saha nami guruna Syekh Muslim? Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Ibnu Wahab ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Amar bin Haris ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Syekh Abdurrahman bin Jubair ge nyarios, kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As nyarios, kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Tak iya nu disebut sanad. Nuhun masya Allah, masya Allah. Makom mustajab ieu mah ya. Hayang kopi bijil, hayang susu bijil, bahkan tanpa kutang. Atuh ieu susu ieu. Masalah aing mah ngomong ge. Nuhun masya Allah. Baturan di dia keung. Masya Allah. Jazakallah khair. Tuh poho aing nepi ka mana tadi? Ieu kopi ieu gara-gara nempos susu sok poho kana segala rupa. Ngahaja disebutkeun sanad kailmuanana ku sim kuring eta. Naon sababna? Maaf, supaya aya nu mempertanggungjawabkeun kailmuan. Penting urang boga sanad, penting urang boga guru. Sabab teu ujug-ujug jadi ulama, teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug jadi ustad lamun teu ngabogaan sanad kailmuan nyaeta guru. Di mana? Di pasantren. Makanya salah sahiji kamuliaan santri adalah punya sanad keilmuan, punya guru. Ibnu Syihab Aj-Zuhri tegas, lamun narima ilmu tanyakeun eta jelema saha guruna, di mana pasantrenna, supaya jelas anu mempertanggungjawabkeun kailmuan. Sabda jangan jaga akidah. Lamun anu mere ilmu ka urang tanya cek Ibnu Syihab Az-Zuhri, summu lana rijalakum, sebutkeun sa guru anjeun, di mana masantrenna. Naon sababna? In kana min ahli sunnah fanakhudhu wa in kana min ahli bid'ah fanatrukuh. Lamun aya guru anjeun di golongan ahli sunnah wal jamaah, tarima. Lamun ti luar eta tolak. Tegas Ibnu Syihab Az-Zuhri. Jangan jaga akidah. Mantak ngaguru teh kudu ka jalma nu boga gur, nu jelas masantren, nu jelas kailmuanan, supaya aya nu mempertanggung jawabkeun kitu. Mantak kuring disebut tadi sanad kailmuanana. Saur Imam Muslim nguping ti guruna, guruna ge nguping ti guruna, guruna ti guruna, guruna ti guruna, akhirna berpusat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Berarti jelas aya nu mempertanggung jawabkeun. Kumaha saur Amr bin As radhiyallahu anhu? Saur Amr bin As, kaula nguping Rasulullah macakeun hiji ayat nu sok dibaca ku Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, upami Gusti nyiksa ka ieu jelema, mangga Gusti siksa, sabab ieu jelema nu disiksa hamba Gusti keneh.
tapi saupama Gusti ngahampura sayaktosna Gusti maha gagah maha bijaksana. Wa rafa'a yadayhi ilas sama, teras Rasulullah ngangkatkeun dua pandanganna ka langit. Katingali ku Amr bin As, Rasul ngangkatkeun dua pandanganna ka langit, teras ngageter lambai Rasulullah ka kuping. Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi umat abdi, ya Allah, umat abdi umat abdi. Ketika Rasulullah nyebat-nyebat urang umatna, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yagulla, nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya ketika Rasulullah manggil-manggil urang umatna. Katingali cintana Rasulullah ka urang. Allah terela ningali kakasihna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhabila Muhammad salhu ba yubkhi. Jibril sampeurkeun Rasul kaula, tanyakeun ku anjeun naon sababna nangis. Jibril mayun ka Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget disumpingan malaikat Jibril nuju nangis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya parentah naon Jibril? Kumaha sur malaikat Jibril? Teu aya parentah naon Gusti? Abdi hoyong uningan naon sababna anjeun nangis. Rasul ngawaler, hayang apal naon sababna kaula nangis. Jibril, leres Gusti. Ishtaqtu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur sono ka umat kaula. Kaula nangis keur inget ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, laporan, ya Rabbi, Rasulullah nangis keur sono ka umatna. Kumaha sora Allah? Jibril, hibur supaya leungit kasedihna. Kumaha hiburna Gusti? Wartoskeun ka anjeunana. Kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeuna. Enggal wartoskeun Jibril. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Aya naon deui Jibril? Saur malaikat Jibril, Gusti, abdi nyana kabar anu tiasa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana kabarna Jibril geura bejakeun nu bisa ngaleungitkeun ceurik kaula. Saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo salira. Tos ulah nangis deui. Apakah Rasulullah mendengar berita itu langsung berhenti nangis, langsung ketawa, senyum, bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Saur malaikat Jibril, Gusti, teu bungah karena berita nu dibawa ku abdi ieu. Percanten teu Gusti? Saur Rasulullah, percaya Jibril. Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusian ribuan bidadari, ribuan pelayan. Kaula percaya eta jang kaula sadayana. Atuh Gusti kunaon nangis? Saur Jibril, kaula aya pertanyaan Jibril. Naros naon? Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Kekeh Rasulullah mikirkan umatna. Kekeh dibibita ku malaikat Jibril ribuan istana surga, tidak bergeming pikiran Rasulullah, karena yang ada di hati dan pikiran Rasulullah nasib umatna. Fakaifa bi ummati, kumaha jang umat kaula? Jibril tuh bisa ngajawab, langsung mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh kekeh nanyakeun bae umatna, nangis bae. Kumaha cenah jang umatna? Allah ngawaler, inna sanurdzika fi ummatika wala nasuuk. Sampai ke Jibril. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Aya naon deui Jibril? Ieu waleran ti Allah Gusti. Naon? Allah ridho ka salira. Allah mikarido kana perkara anu dipikarido ku salira. Oke, Allah moal khilaf ka umat salira. Ketika orang geus menang jaminan ti Allah, umat Nabi Muhammad mau dipopohokeun ku Allah, Rasulullah nembe liren nangis.
ngerasa tenang manah Rasulullah ketika umat menang jaminan ku Allah mual dipopohokeun. Kumaha Rasulullah bari mayun ka malaikat Jibril, idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula nu asup ka neraka. Kaula teu rela. Hebatna Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal, syafaatan abdi sadayana ya Rasulullah. Iya, janji Rasulullah, rasa cinta sayang rindu ka umatna sejati untuk putus. Ada waktu di dunia Asep janji Rasulullah di akhirat ketika kunci pintu surga dibutitan ditutup ku Allah sabab kuncina dicepeng ku hiji nabi pilihan Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, para nabi para mursalin jana di lawang surga di pantai surga di luar geus ngantri nungguan pantai surga dibuka. Kuncina di Rasulullah. So Rasulullah al-karamatu wal mafatihu hina idin biyadi. Kemuliaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula. So Rasulullah protes, mangga geura buka panto surga ku salira eta kuncina dicepeng ku salira. Kumaha Rasulullah? Keheula sabar. Sababah teh kaula can tenang. Can tenang kunaon? Lamun can ningali umat kaula salamet sadayana. Masya Allah. Di pantai surga nungguan. Hei, cinta kan Nabi? Bohong. Kita sing harulang tepuguh. Ingat kan Nabi? Lain tadi mbak ingat karena kiriditan beda wajah-wajah kiridit. Cinta ke Rasulullah. Asep tong ditanya mentak jauh-jauh di jugjug anggang di teang daek diuk nepi ka berjam-jam di dieu nahan rasa cangkeul bujur geus nyengsol ka ditu ka dieu. Lain gara-gara si Asep Mubarok datang ke dieu gara-gara hayang pendak jeung Nabi engke di poe mahsyar. Gara-gara cinta ka Nabi. Yakin? Cinta ka Nabi atau lamun teu cinta panitia moal ngayakeun kikieuan. Leres teh? Rajabna geus liwat ayeuna Sa'ban kedeung deui ka Ramadan. Saking ku cinta ka Nabi. Bulan rewah ge Rajaban keneh urang dieu mah. Emang kahayang aing kitu ulah pre. Meh panen. Disebut lagi Jabrahdon ya malin Rajaban. Jabrahdon. Rajab di bulan rewah bari sakedeung deui Ramadan. Anu lumayan eta kardus jadi 3 ta Ibang. Catet jeung bener. Lamun teu cinta ka Nabi mal kadar ieu leres teu. Cinta ka Nabi cinta. Apa itu cinta? Oh, this is the meaning of love. Sapoe aing ngapalkeun eta. Apa definisi cinta? Ada 3 pendapat. Yang pertama kata Banser, cek budak Banser, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel kakak bogoh, ngobrol naga di pipiran imah di kebon ngobrol. Harapan teh entog dikotok ti embek balatak teu kaambe eta bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah eta nu disebut cinta butai. Kedua cinta komentar orang tua, tanya emak naon cinta, dijawab ku emak orang, cinta adalah sesuatu yang indah
yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kasih. Nukatilu cinta, komentar santri, tanya santri As-Sanusi ya, hei santri naon ai cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wala yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta, ada getaran. Ini milu cagap. Lamun teu cinta mal ka dia leres da Bu. Ngan memeh ka dia teh gabuktikeun cinta loba tantangan, ujian hampir teu init pan. Leres teh? Emang cinta sejati begitu, banyak ujian cobaan. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, karena kita sengsara bila tak punya. Ini bisa. Rintangan pasti datang cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Marilah Nini deui wae nu miluan teu nyebut sayang ka aing. Cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. Cinta orang sing dibalas, amin. Ku cinta nagang jeung Nabi Muhammad. Begitu hebat cinta Rasulullah SAW. Iya, nu ngajarikeun umat Islam mulia di hadapan Allah, sabab bakal menang cinta sejati na Nabi Muhammad SAW. Nu kadua, mana bukti cinta Nabi ka urang-urang itu, mana buktina urang umat Islam, umat nu paling mulia di hadapan Allah. Nu hiji tadi gara-gara bakal menang cinta Rasulullah engke di yaumil mahsyar. Nu kadua, umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat sejen, sabab umat Islam digelarkeun ka alam dunia komplit, dibere modal ku Allah hirup dua daya cek budak sakola. Hiji aya disebut daya pikir, nu kadua aya disebut daya zikir. Urang mah umat Islam komplit diberi modal hirup ku Allah, aya akal aya kitu maksudna. Daya fikir daya zik, aya akal aya iman. Beda jeung umat tu sejen. Orang di luar Islam modalna hirup kan hiji, akal wungkul, iman wallahu a'lam teu apal, sabab lolobana teu iman ka Allah, teu iman ka Rasulullah. Leres teu? Ai urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi aya akal aya maksudna naon? Urang dibere modal ku Allah, aya akal aya iman. Di dunia teh komplek permasalahan supaya umat Islam teu salah mikir, teu salah ningali.
fungsina aya akal aya iman, jangan bedakeun mana anu biasa mana anu luar. Naon sababna? Sabab zaman ayeuna loba jelema salah mikir, salah ningali. Nu luar biasa dianggap biasa, nu biasa dianggap luar. Pasir dianggap beas, beas dianggap pasir. Awewe dianggap embe, embe dianggap. Sabab ayeuna loba awewe jiga. Tah cek si Lilis bieu tah eta teh. Lain cek aing lain. Mana nu biasa, mana nu luar. Urang kaitkeun jeung Isra Mi'raj, ieu fungsina umat Islam diberi akal jeung iman ku Allah. Aktifkeun ieu dua modal, akal jeung iman. Ayeuna akal heula, tolong diaktifkeun akalna. Awas, Bluetooth share it aktifkeun, kuota siapkeun, nu sinyal ngagantung dina tower. Urang cek heula logika akal. Contoh, di Karawang di Cikampek aya sungai gede ngaranna Citarum. Citarum gede, luas, jero caina banjir. Isuk-isuk saat bubarok ulin ka Citarum aya truk di sisi Citarum keur naekeun pasir. Saat bubarok balik heula ka imahna, meunang 5 menit balik deui ka sungai Citarum. Kaget. Kunon kaget ningali truk pindah tempat bisa ngaliwatan sungai Citarum, padahal sungai no gede caina banjir. Eta truk 5 menit pindah tempat. Ibu-ibu heula biasa luar biasa. Sing semangat ngajawabna Bu, biasa luar biasa. Kompak. Bapak-bapak, biasa luar biasa. Da ieu lamun urusan jeung lalaki kieu biasa luar biasa. Coba anu nyarane karena tembok rasaan kompak semangat ya mah biasa luar biasa. Ibu-ibu biasa luar biasa. Biasa nama ke luar biasa pan aya jembatan. Astagfirullahaladzim. Sinyalna eueuh teu gablek kuota. Biasa luar biasa. Nah mulai aktif ya biasa. Naon sababna? Nu tadi ngabayangkeun ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang. Di jalan raya sering aya jembatan aya di handapna aya sungai, bus truk bisa nyebrang biasa luar biasa. Naon sababna? Karti ku akal mulai aktif nama. Tadi memolotot luar biasa. Kaudag ku akal kaudag biasa nu kitu biasa atuh menang nyeun jelema. Ulah sungai laut ke di seberangan ayeuna mah tuh Surabaya Madura Suramadu biasa luar biasa. Biasa ya jembatan menang jelema biasa. Karti ku akal aktif mulai ayeuna mah tadi mon ini luar biasa. Can ngeuh kana jembatan ku akal eta aktif ayeuna akal. Ayeuna iman aktifkeun deui yeuh. Tadi teh nu biasa dianggap luar biasa dianggap biasa pabeuli teh kitu teh sarua jeung nganggap embe jiga awewe jiga emang kumaha kitu Asep si Asep ngaledek awewe jiga embe pan embe ai ka mana-mana sok katingali bujur ping-ping bener teh. Ayeuna awewe loba nu kitu ayeuna eta teh emang ya ciri akhir zaman ya ku Rasulullah tos diprediksi saya ti zamanun ala ummati yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i
ciri-ciri deketna kana akhir zaman awewe geus laleungit ka era ningalikeun aurat geus teu isin deui leres teh awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina riweuh akina reka sawah dengan kolor leungit eta dipapake ku incuna eta si Nopi atau teh si Irma mararake si Lina si Titien make pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur make napa luhur dah hayang katempo hayang kadeuleuk kenal pot racing ernen najis leheung mun moal luas hapur digaro mending ngebul najis teu pantes eta yuyun dengekeun omah dengekeun bu kupoho deui nepi ka mana tadi aing tah eta kitu ka bujur iman ayeuna dites aktifkeun bluetooth share it aktifkeun ieu mah sejarah kapungkur Nabi Musa diudag-udag ku Raja Ramses rek dibunuh apal Raja Ramses adina kejo Rames Fir'aun laknatullah alaih Nabi Musa diudag-udag ke Fir'aun rek dibunuh kapojok Nabi Musa ke Lautan Merah lari ke depan Lautan Merah membentang luas balik lagi ke belakang Fir'aun jeung pasukan geus deket rek ngabunuh bingung Nabi Musa rek nyalametkeun diri jembatan teu aya perahu teu aya jang nyebrang rek nyieun heula jembatan pugu jelas harita can anu dagang semen akhirna Nabi Musa muntang tulung ka Allah kumaha surah Allah idrib bi asakal bahra Musa pukul Lautan Merah dengan tongkatmu dengan izin Allah ditenggel eta Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa prak berai belah jadi jalan membentang luas Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan lompatna Nabi Musa sakedet netra teka udag ku pasukan Firaun jeung Firaunna nyiak Nabi Musa lompat ngabelah Lautan Merah ombak ini muncrat aing nya ombak ya saking ku aktif eta bluetooth ini milu manyun atuh biasa we manyunna mah tong miluan Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan biasa luar biasa cek akal luar biasa enak dihujah ibu-ibu naon sababna luar biasa sok kena macam-macam tenanan sok ayo daripada ulang-ulang tak gitu nyarios satu jawab sok ayo naon sababna luar biasa teh jembatan naon belah naon nu belah nu bener atuh nu komplit kan belah ulah ngomong belah hareupeun aing ulah ieu loba banser oh lautna belah atau nu katempo belah Bapak-bapak naon sababna luar biasa
ya nu beulah naon sababna luar biasa. Oh wah kopi sing haruleng aja di dia tadi bumi naon sabab luar biasa. Hah? Tongkat tas belahkeun na lautan terus belah terus tiasa lari terus ada tempat ceramah we di dia. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar biasa dihujah ayeuna naon sababna luar biasa iman anu nyarita kumaha cek iman subhanallah itu mukjizat subhanallah itu kekuasaan Allah subhanallah eta kudrah iradah Allah subhanallah itu ilmunya Allah subhanallah dikersakeun ku Allah lamun dijawab langsung ka Allah saha nu wani ngahujah ka Allah. Tapi lamun akal deui nu ngajawab biasa luar biasa naon sababna ajaib. Oh jembatan bisa nyebrang masih kena bisa dihujah naon sababna ajaib. Aneh naon sababna aneh teu karti ku akal naon sababna teu karti ku akal luar biasa bulak balik dirinya bae. Tapi lamun langsung dijawab subhanallah eta kakawasaan Allah sanu wani ngahujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu ngayakeun entong ngabeulah lautan merah ngangkat lautan merah digebrugeun ka Firaun mampuheun Allah nu ngadamel sadayana naon kaitanana asep jeung Isra Mi'raj Nabi bagianana iman heula iman kana dadamelan Gusti Allah berarti lamun Allah nu ngadamel Allah anu midamel atuh Nabi Isra Mi'raj sakedet netra ruh jeung jasadna tiasa da sanes Isra Mi'raj kahoyong Nabi kahoyong Gusti sanes didamel ku nyarita tapi diberangkatkeun ku Gusti atuh pamitos nyarios pada melan Allah apapun bagi Allah mampu mudah semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu ngadamel naon-naon Allah gampil tinggal kun fayakun beres eta ayat aya naon pasub tasbih makana ieu bukti Isra Mi'raj diawali ku Allah ku kalimat tasbih berarti Isra Mi'raj Nabi didamel ku Gusti padamelan Gusti dikerjakeun ku Gusti sanes berangkatnya lira Rasulullah tapi diberangkatkeun ku Gusti makana ruh sareng jasadna Rasulullah tiasa berangkat ieu jang ngabenteng ayeuna aya segelintir umat Islam anu nyaritakeun bahwa Isra Mi'raj Nabi ruhna wungkul henteu jeung jasadna atuh teu asli lamun kitu carana Isra Mi'raj ngimpi lamun kitu carana berarti sholat hasil ngimpi sementara Isra Mi'raj bukan mimpi Rasulullah tapi nyata dialami zahiran wa batinan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai diabadikan ku Allah di surah An-Najmu bahwa Rasulullah ningali belegedegan malaikat Jibril di mana di Sidratil Muntaha ketika rek naik ke aras bengong Rasulullah ningali badan malaikat Jibril nu salaresna dibuktikan di mana di Sidratil Muntaha Rasul bade naik ke aras Jibril hayu ayeuna naik ke aras kumaha saur malaikat Jibril Gusti nu ka aras mah mung anjeun nyalira nu diwidian ku Allah kaula mah moal ngiring saur Rasulullah Jibril kumaha lamun kaula mangih nu aneh panti mimiti berangkat kaula nanyakeun ka anjeun babarengan jeung anjeun nu bagian ngajelaskeun ayeuna giliran ka aras kaula sorangan anjeun kunaon teu milu saur malaikat Jibril abdi teu diwidian ku Allah nu diwidian lebet ka aras mung anjeun nyalira kumaha lamun kaula ningali nu aneh di aras nanyakeun ka saha Jibril Gusti nyarios di aras abdi di Sidratil Muntaha nu ngawaler kumaha carana mangga Gusti
abdi bade ningalikeun jirim abdi nu saleresna di dinya malaikat Jibril ningalikeun jirimna di payunan Rasulullah genep ratus jangjang malaikat Jibril ditinggalikeun badanna malaikat Jibril hampir nutupan luasna surga ma'la ku ageng-agengna malaikat Jibril. Surga ma'la hampir katutup ku malaikat Jibril. So Rasulullah Masya Allah Jibril meniku badag-badag teuing anjeun teh Jibril sakitu tela aklala syurba wala nauma teu dibere nafsu dahar teu dibere nafsu nginum lamun dibere nafsu nginum aduh bisa banjir dunia. Masya Allah Jibril ageng gening salira teh ya Rasulullah mangga angkat ke aras salira nyaros di aras abdi nu ngawaler di dieu gitu berarti nyata bukan mimpi sabab lamun aya jelema ngaku Islam nyebutkeun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna maka jelema kitu diragukeun keimananana berarti teu yakin karena kejadian Isra Mi'raj. Kadituna bisa ngadeketan Abu Jahal naudzubillah min ka Abi Jahlin sawa maka urang mah nuturkeun Abu Bakar Siddiq bae begitu ulih lungsur Isra Mi'raj Rasul nyarioskeun ke pangalamanana Abu Bakar Siddiq teh aya keraguan salit oge sadaqta ya Rasulullah apa yang kau ceritakan aku membenarkan semuanya termasuk golongan nu yakin nu iman panggeulana sareng Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra urang sing adi pengkereunana insyaallah amin jaga kekuatan iman urang sing istiqomah ulang ngajauhan guru-guru urang insyaallah berarti Rasulullah Isra Mi'raj ruh jeung jasadna lain ngimpi ta eta bagian iman lamun iman geus narima naon atuh anu teu kaharti ku akal. Pak Nabi Muhammad can boga pesawat terbang kok bisa ngapung bisa kok bisa naon sababna pan lain kahoyong Nabi kahoyong Allah lain berangkatnya lira diberangkatkeun ku Gusti geura diconton kuliga Kang Ibang inget kasih Abu Barok boga rambutan cek Ibang arek ngirim rambutan ka Cikampek ka Abu Barok teu gaji Ibang ya rambutan geus digunukeun di tengah imah rek diasupkeun kana karung aya sireum dina jendela imah Kang Ibang keur bararis eta sireum nu hiji luncat kana rambutan rambutanna didedetkeun kana karungna dibeungkeut Kang Ibang berangkat ti Garut ka Cikampek perjalanan teu macet lah 3 jam genep isuk berangkat genep 7 8 jam 8 nyampe ka Cikampek cek sa Abu Barok Haji di dege loba rambutan mah bawa balik di ka Garut ka ditu Haji Ibang balik deui ka imahna ka Garut 3 jam deui 8 10 11 jam 12 nyampe begitu nyampe ka bumina karung dibuka talina rambutan diburulukeun deui di imah Ibang eta sireum nu milu ti Cikampek luncat kana tembok lempang kana jendela panggih deui jeung babaturanana anu keur bararis ti isuk anu teu marilu ka Cikampek cek babaturanana sia ka mana bae cek sireum aing ti Cikampek cek babaturan anak gelo emang Cikampek deket jauh rek sabaraha puluh tahun sia nepi ka ditu mun salamet kitu ge sama kara kaluar ti imah Ibang ge paeh katincak ku sendal tapi yakin teh eta sireum bisa bulak-balik 6 jam yakin teh Garut Cikampek Garut 6 jam yakin teh ruhna apa jeung jasadna jeung jasad kok bisa sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat saha Ibang naik naon rambutan ieu nu dibahas sireum mun ngabahas si Ibang ulah tibalik si Ibang naik rambutan sireum naik mobil sanoik nepi ka imah aing naik naon mobil Ibangna sireumna naik bisa terjadi ruh jeung jasad asli bisa bulak-balik lamun iman geus narima naon teu ka hati ku akal ge masuk alhamdulillah
ya lamun diterima ku akal wungkul mate dibarengan ku iman ruksak ngararaco pajarkeun Nabi Muhammad cenah ngimpi piraku Isra Mi'raj ngimpi asli terjadi dialami ku Rasulullah gara-gara akal wungkul pada si Abu Jahal mah teu percaya nepi ka ngetes ka Rasulullah lamun anjeun geus ngapung penting tadi angkat sampai anjeun katu Rasul ngangkat sampai anu katu dua anak bareng angkat Rasul senyum atau kalau ngangkat suku dua babarengan kaulah ragrag Abu Jahal yang serikeun ngimpi anjeun ngomong geus naik ka langit ngangkat dua suku teu bisa wajar Abu Jahal ngomong gitu kafir eueuh imanan mantak jelema nu teu percaya ngaku Islam teu percaya kana rajaban Nabi ka Abi Jahlin sawah sarua jeung Abu Jahal da jelema gitu sing kuat iman urang amin